kuring percanten pisan kasadayana jamaah nu hadir di ieu patempatan anu ahli kana ngaji anu timu kana ilmu. Namun selain daripada eta saleresna mah hapunten sim abdi moal tiasa datang moal tiasa sumping ka ieu patempatan. Rek ka mana atuh Jang Aceh kaleresan ningali kana jadwal mah wengi ieu teh kedah nama sim abdi teh ka Bandung Bapak Ibu. Namun dipikir-pikir cik uing rek naon ka Bandung nu ngondang eueuh nya geus kadieu kadieu. Yuk urang duka jangan waktos aina parangkos di deka wengi ikan sepat, ikan gabus, daun sereh, daun demi lebih cepat, lebih bagus ameh dereh kana daang. Ikan sepat, ikan gabus, daun sereh na memikat lebih cepat, lebih bagus ameh balik manyut berkat. Yuk urang buka ketika urang berbicara tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupina dugikeun ka iraha-iraha ge moal ganti lalakon moal barobah kisah margi tos ka maklum kalih kauninga di para guru-guru urang sadayana anu parantos nepikeun harewos patotos beja nu nyata tina agama yen kelahiran baginda Rasulullah teh dina ping 12 Rabiul Awal leresan dina wengi Senin menjelang subuh Kanjeng Rasulullah dilahirkeun ku Siti Aminah. Teras pupusna baginda Rasulullah pun itu sama dina ping 12 Rabiul Awal dintena Senin dina tahun anu beda. Nah kunaon atuh ku urang sok diperingati, ku urang sok dirayakeun dina mangsa mulud urang sok muludan, dina mangsa rajab urang sok rajaban. Teu aya sanes ieu teh bentuk kebanggaan urang sebagai umat Kanjeng Rasul kagungan nabi nu hebat sapertos Kanjeng Rasulullah. Jempling itu ada ngekon bahkan punten di antawisna lamun urang bahtera kahirupan hayang sukses maka tiada lain dan tiada bukan contohlah baginda Rasulullah. Dalam bidang apapun hayang sukses, dalam bidang apapun urang hayang sukses dunia rau akhirat, maka ayat contoh anu paling hebat, contoh anu paling luar biasa tiada lain dan tiada bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Model mana contohna? Punten lamun urang dagang hayang sukses tirulah dagangna baginda Rasulullah. Rumah tangga hayang sukses tirulah rumah tangga baginda Rasulullah. Bahkan di antawisna urang hirup hayang sehat jauh daripada penyakit maka tirulah cara jeung gaya hidupna Kanjeng Rasul. Punten ari Kanjeng Rasul pamituang sok sabarajari sok tilu jari Kanjeng Rasulullah mah pamintuang ari urang tuang kira-kira sabaraha jari. Komo lamun harita beres ngaramet tina mangsa beres ngaramet geus kitu disadiakeun ku nu boga sawah teh naon sangu sapiring metung dina piring burale. Belah dituna aya goreng endog 2 hektar ditimpah naon deui teri mohak teri jabrik teri dipiko terus kemudian sambalna 2 bekong ditimpah kaleng kurupukna aya 2 blek teu kapalang ku urang dirabut dina galengan jonghe antanan jeung sabangsana. Harita beuteung geus kahontal nepi kana lapar kira-kira urang sok ngaoskeun bismillah atana pitara. Lamun urang harita geus nepi kana lapar nak daharna rek nurutan tuangna Kanjeng Rasul atanapi punten 3 jari atawa 5 jari. Urang mah rupina 5 jari eta sangu urang dicokot harita kedewek sangu kana jero baham ieu can punten can lemes acan geus ditimpah ku mangrupikeun naon tri jabrik tri mohak tri dipikok pas saya sangu jeung teri brak bruk masih can lemes acan ditimpah ku mangrupikeun goreng endog 2 hektar masih can lemes acan ditimpah ku mangrupikeun kurupuk sangu goreng endog teri jeung kurupuk pasea ka di jero. Geus samutut dina baham ternyata waktu harita eta antanan nu raweuh akarna geus digibrig-gibrig. Eta antanan kana sambal ibarat beko kana galian sedot lah burial bencelik sedot lah burial bencelik. Menang 3 kali ngahuapkeun sangu patutur-tutur cai mata jeung leho dalada atuh. Iraha urang eta ka Gusti Allah di mana rengse tuang digeingkeun ku terap karak didinya mah alhamdulillah. Halo ya, son teh mahal jika namanya son tapi mual kuat ke harga kiai mah urang doakeun ya si Amangson jaga kapayuna sing ka surga amin.
jeung salon-salona. Bahkan punten Kanjeng Rasulullah satu acan ngantunkeun alam dunia ieu Kanjeng Rasul masih kene masihan contoh pikeun urang sadayana naon anu kedah ku urang dipetik naon anu kedah ku urang dicontoh punten Kanjeng Rasul satu acan pupus kantos wasiat ka Siti Fatimah bil khusus atuh umuman kangge urang sadayana salaku umatna ceuk Kanjeng Rasul muka hiji as-shalah as-shalah as-shalah. Kanjeng Rasul adalah salat salat salat. Kunaon Kanjeng Rasul make ngawasiatkeun salat sabab punten umat Islam di bidang zakat fitrah kira-kira kompak atawa henteu? Kompak atawa henteu na zakat fitrah? Kompak. Umat Islam di bidang umroh kompak teu? Kompak. Umat Islam di bidang puasa Ramadan kira-kira kompak teu? Kompak. Tapi punten umat Islam di bidang puasa, punten umat Islam di bidang sholat kira-kira kompak atau henteu? Henteu teu kompak. Di dieu masjid sakieu agrengna luar biasa, kira-kira nu adan di dieu aki-aki atanapi pemuda. Lu saragam di ngawe eta ibu-ibu teh ngomong aki-aki gitu. Tapi kade ulah sok pesimis lamun aya aki-aki rajin ka masjid adan, tawis ieu masjid teh berarti hirup. Matak lamun aya nu adan aki-aki ulah sok digeungeureuhkeun keun bae eta aki-aki nancep bari adan eta teh teu aya sanes sabab aki-aki adalah pakuna alam dunia. Wing oge sok nitah ka budak santri dina mangsa waktos duh wing kieu. Halo, halusan ieu sugaan. Cek wing kieu budak santri aya naon aje? Pada widia sama kadieu sakedeung. Aya naon lain bade geus tibada kaleresan abdi teh aci teh geus main sepak bola capek kan tenan abdi teh capek nginum beula tuh nginum tuh tadi pangbukakeun geuningan ada ageuh geuningan teh aduh atos nikah dah can. Wah, tos alhamdulillah manawi hoyong nikah deui itu di kadungungkus aya parawan geulis sukuna opat. Bukakeun tuh Pak RT punten ah. Tah gitu. Sok kadiekeun deukeutkeun ulah tebih teuing pan hese wing aya tebih mah kitu. Aceh. Ba. Kieu. Terus ayeuna teh parantos lebet kana waktos duhurnya. Buhun sok geraagan. Lamun adang teh kan sorana kedah sae. Leres. Ai sae mah berarti kudu nginum heula nya. Nginum. Aqua tos aya di meja mejona tos aya di meja susuna kopina spritna kamana Aceh lagamna lagam naon ari ayeuna waktos duhur manawi tiasa malagamna lagam cara di Mekah siap 86 sok Allah bener di uwing mah jamaah burudul ke masjid sugan terek sholat nempong ada nunggul balik deh datang waktu asar budak santri datang dari Aceh kumadai aina parantos datang waktu asar terus dugikeun kaki waringan susu jeung kopi oge seprintan can datangnya kendai ulukeun gerakan siapa Aceh lagamna lagam naon ayeuna manawi tiasa sapertos Masjid Istiqlal di Jakarta mohon siap aya kitu mah Allahu akbar Allahu akbar deui ngeunaheun meureun uing nu adanna ganti ayeuna adan di Masjid Agung Karawang hayya 'alas shalah
adan di masjid ieu Jongkor. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akbar percanten di dieu mah lemur santri di dieu di uing maka mariwat viral bapak ibu sabab diasupkeun kana YouTube jeung pacebook sabab naon harita aya budak paud komat di masjid Jami eta dicokot sampai karena kedewok kemudian diupload ke babaturanana diupload kana YouTube jeung pacebook cek budak paud teh ieu komat teh Allahu akbar asyhadu anna satiluan usah saha di masjidna punten ibu lamun salaki rek berangkat ka masjid osok tara sadiakeun pecina Bu lamun salaki rek berangkat ke masjid osok tara sadiakeun acu kokokna Bu lamun salaki rek berangkat ke masjid osok tara sadiakeun sarungna Bu tara diwae sok waktu sarita masalaki lamun eling teh urang kudu siap-siap Bu lamun salaki keur eling cek salaki mah aya teu peci papa bade berangkat ke masjid papa peci na ge teu aya anu anyar mah aya peci warisan aki urang nu baheula teh ya papa tah peci na diekeun mah diekeun peci na mah diekeun tah peci na pah mangga sok nyangkakeun cokot eta peci na ternyata eta sirah salaki ukuran anak nomor 5 dibere peci warisan ti akina nu baheula ukuran anak nomor 10 pas dipake ka kolomoh jeung ceuli-ceulina mama aya teu eta acu kokokna eueuh papa acu koko anu anyar mah aya warisan aki urang nu baheula teh eueuh pake eta mah pas dipake ternyata kokona geus belel kemudian make kancing lagi ngendong sabelah mah aya teu ayeuna sarungna eueuh papa sarungna mah samarenda eueuh samarenda mah aya samarengkel BHS aya ge Bu Hasem diekeun nu aya we atuh tah atlas dibikeun samping atlas nu baheula teh dipake ku salaki kadewok kemudian pas dipake berangkat ka masjid ngan salaki hilak jerokna dina sarung teu make calana pas berangkat ke masjid ternyata ageng pangapunten datang pang-pangneurina waktu harita sholatna sholat tarawih bayangkeun bapak ibu sadayana sholat tarawih adalah sholat yang wilanganana jumlah rokaatna paling banyak yaitu 20 rokaat ditimpah witir tilu berarti 23 rokaat sementawis salaki urang make samping atlas anu lesang teh kendor luar biasa setiap sarokaat sok diangsrodkeun Allahu akbar Allahu akbar bayangkeun eta sholat tarawih 20 rakaat ditimpah witir tilu berarti 23 rakaat harita setiap sarokaat sok ngangsrodkeun samping berarti 23 kali ngangsrodkeun pas pemuda di tukang heboh da sabab ningali geuning salaki urang harita sujud cek pemuda di tukang wey korma Arab oi ampun mantap di uing mah kamari ibu bapak punten bisa dieu mah punten da pemuda di kadungunggus mah rupina banginten berbeda jeung di dieu mah pemuda di dieu mah turut we ka kolot ai pemuda jeung pemudi di uing mah kirang patos turut ka kolot teh kumaha kieu kamari mah Aceh kumaha manawi tiasa tarawih teh ulah di masjid di mana atuh tarawih mah abdol lagi di masjid lain kumaha manawi tiasa mah tarawih teh urang memisahkan barisan keluar ulah di masjid di mana atuh di majlis taklim Aceh we teras mungkin dina waktos pelaksanaan sholat tarawihna ming HP eta teh ulah setengah jam hayang durasi waktuna sabaraha menit manawi tiasa mah Aceh 6 menit oge cekap ayeuna parantos datang susu mohon atur nuhun Kang aduh ya Allah jigana panas kene susuna ya tuh bener panas kene sok ingat kan di imah oh siap lah Aceh kumaha manawi biasa mah tarawihna urang mah ulah lila teuing dari di masjid mah geuning tarawih teh lila dimulai jam 7:30 rengse 7:30 kuring mah kesel urang teh mah wae jaga kapayun mah eta si imam teh urang make eta spanduk teh urang tulisan imam bakar buset imam rek dibeuleuh aya kitu mah siap atulah waktu sarita dikeritkeun ku uing pemuda jeung pemudi eta tarawih di majlis taklim uing dari request ti pemuda jeung pemudi eta salat tarawih hayang 6 menit dina wengian pertama bener pemuda jeung pemudi ngiluan loba wengian kadua ternyata geus kagula wetahan kacampuran usaha
aya aki-aki nini ibu-ibu ternyata keluar di barisan masjid ngilu jeung uing taraweh di majlis sabab gancang uing mah maca Fatihah gancang kumaha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meski itu uing maca surah Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu akbar samiallahu liman Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar beres menang genep menit cek pemuda di tukang mantap heuh sia mah mantap na di tukang aki-aki bengekna jadi deui nu paling ripuh saha nini wat digotong tiluan ku pemuda naon sababna encokna da kambuh gitu-gitu teh mah ulah eta teh. Tapi punten lamun salat urang hayang ditampi mungguhin daripada saheula anan jeung pikih dari mulai syaratna dari mulai punten urang merhatoskeun kana pembatalanna kali sabangsana berarti urang kedah daek ikhtiar kali usaha sumping ka majelis taklim di dieu pangaosan sok wengi naon hah ngajempling ngajawabna teh bangun tarana haji sugaan aku teu percaya sim abdi mah di dieu mah lembur santri wangi naon di dia wangi kemis alhamdulillah urang doakeun mudah-mudahan anu rajin rotinan di ieu masjid sing paranjang umurna amin naon margina ahli rotinan malah mencoplok hiji hese gantina ayeuna ustadzna nu ngeusianana mudah-mudahan sing panjang umurna sing barokah jeung manfaat ilmuna amin urang doakeun ngan tapi kade tong hilap ka ustad teh sing hidang teh sok tara hidang ka ustad kapeungan lah kitu teh ustad mah dari Allah taala nya mantak santri teh punten rupi-rupi hiji aya santri harian kedua aya santri mingguan katilu aya santri yaitu bulanan kaopat aya santri tahunan kalima aya santri wala-wala santri harian model kumaha geuningan murang kali urang sok sumping ka pangaosan bari ngadaplok sorogan jeung balagan eta ditelahna santri harian aya oge santri mingguan kumaha santri mingguan model urang geuningan sok sumping ka pangaosan saminggu sahali baik bapak-bapak maupun ibu-ibu ditelahna teh adalah rotinan kaleresan sim abdi ngagaduhan rotinan ibu-ibu di lembur kirang langkung aya sugan 15 mah 14 kasa urang kamari parantos pupus eta ibu-ibu teh ketika rotinan teh meuni rupi-rupi kaayaan teh nu hiji belah katuhu nu hiji belah kenca aya payunan sim abdi kemudian sim abdi ngaoskeun kitabna anu tara pernah luhur sim abdi macekap weh kitabna Safinatus Shalah atanapi Sulam Munajah cek uing ieu bismillahi kalawat dipajat kamumpulakeun ing sakabeh sifat kasapurnaan yaiku Allah Ar-Rahmani tur lupure sifati Allah kang bapari nikmat gede kalawan gede-gede nikmat di dalam dunia lan akhirat Ar-Rahimi tur lupure sifati Allah kang bapari nikmat cilik kalawan cilik-cilik nikmat ing dalam akhirat boloko karake sim abdi bade nyurahkeun bismillah katingali ibu-ibu di belah katuhu keur ngobrolkeun sinetron da ibu-ibu mah kitu teh di ngobrolkeun sinetron teh sok resep eta teh nepikeun kana ceuwih teh bibir teh wak penyon-penyon ibu-ibu mah heueuh ngobrol nanti kitu kan heueuh hei sia euy aya nama geuningan si Jeffrey jeung si Novia geus romantis ngan hanya kalah si Arjuna Wardana keukeuh we keheul wae ka si Novia ngan puas aing mah puas aya nama si Arjuna teh geus di penjara Ustad make apal geuningan uing mah sok ngaret teh menang 2 jam setengah dilihat geuningan di belah kenca ternyata punten didinya aya ibu-ibu opatan keur nyusuan budak teu kagok susuna ge dikaluarkeun cek ibu-ibu blemoh budak nyo uing bingung waktu sarita ieu teh ningali kitab atanapi ningali susu sementawis ayeuna susu geus aya dina meja diharap katingali ternyata punten aya ibu-ibu opatan ternundutan geus we wing yang kuis cek wing ieu ibu-ibu nu hadir di ieu pangaosan kantenan Kanjeng Rasulullah ngabogaan rama jenenganana Raden Abdullah ngabogaan rama yaitu Said Abdul Muthalib nu janten pertarosanana sabaraha putrana Said Abdul Muthalib wing dibejakeun di lembur wing dikadungkus teu bisa ngajawab sugan di dieu mah ibu-ibu bisa ngajawab sok ku sabaraha putrana Said Abdul Muthalib Aceh hayang di kuliah di kuliah teh ku wing sobran tah hayang duitna atuh jeung duitna tah
aya 100.000 tah gede 400.000 ge lumayan. Sok sanu sanga jawab putrana Raden Said Abdul Muthalib aya sabaraha? 1 2 3 ngeursan. Katingali ibu-ibu geus buka HP buru urang Google. Jumlah putrana Raden Said Abdul Muthalib aya 16. Ketika rengse pangaosan aya ibu-ibu tumaros kasim abdi model kieu. Assalamualaikum Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Abdi bade tumaros Aceh. kumaha naros ke daun Abdi teh kieu kalaresan dina waktosna tepan dupi abdi teh lamun tepan teh tara pernah make lebetan acan maksudna ngangge kutang. terus Abdi sok sieun dina waktos ruku teh abdi teh batal. emang kumaha Panginten kieu lamun ruku teh pleng kumplang kampleng. teh pertarosan deui Aya Aceh kieu dina wengian Jumaah salaki abdi teh sok tarakal terekel kasim abdi tujuan ada nyaeta rek merkosa. atau tawaran Nyaeta ditawaran teh kalaresan da salaki manggeus ngarti sorangan teu kudu ditawaran oge mehna manggeus nerekel weh kasim abdi. terus Nyaeta dina mangsa subuh teh abdi teh sok adus. badusta Nyaeta abdi mah kieu adusna kumaha Bismillahirrahmanirrahim nawaitu rokal hadasil akbari rokaataini makmuman lillahi ta'ala. Ari unggal peuting naik jampe adus kitu patut. Maka punten eta adalah santri mingguan, aya oge adalah santri bulanan. Nu kumaha santri bulanan? Model para kiai para ajengan sok sumping ka pangaosan ditelahna teh adalah syahriyahan. Aya oge yaitu adalah santri tahunan. Nu kumaha santri tahunan? Model aprot jeung bulan Mulud bulan Rajab disebutna teh santri jablud we tamah. Aya oge nu terakhir adalah santri wala-wala. Nu kumaha santri wala-wala? Wala harian, wala mingguan, wala bulanan, wala tahunan, wala wah weuleuh weuh eta mah karang ngaci. Jadi sok emut kapungkur geuningan aya hiji carita antawis jawara jeung imam masjid. Ieu ngabuktoskeun bahwa salat teh kedah dibekali dengan ilmu. Kapungkur aya hiji jawara, cek jawara kieu. Gelis semohon kaulanun lain ayeuna teh dina mangsa waktos duhur kaleresan akang teh menang topik sinareng hidayah teras akang bade kumaha akang teh geus kersa ayeuna mah ngalaksanakeun salat mohon akang sok ayeuna mah geura berangkat ka masjid ka ditu ngan mi HP akang lamun anjeun berangkat ka masjid tiru jeung tuturkeun weh kana sakumaha imam lamun imam ayeuna ruku akang ngilu ruku lamun imam ayeuna sujud akang ngilu sujud sumohon ai kitu mah nyi hampura bae da akang mah can pernah ngalaksanakeun salat ngan dipikir-pikir ieu akang hirup di ngongora nepikeun ka tua bangka kieu akang teh can sedep kana salat jeung akang teh can apal rupana salat model kumaha sumohon akang berangkat wae ka masjid kin anjeun bakal ningali praktek salat model kumaha waktos harita ieu jawara berangkat ke masjid manehanana pas berangkat ke masjid cicing panghareupna imam can datang nu sanes geus kararumpul ngawitan kana salat sunat saparantosna salat sunat salah satu adalah iqomah kemudian sarengsena qomat imam datang ke salat sunat heula ternyata horeng di mana horeng ieu si imam teh kantos aya masalah jeung jawara tersebut harita imam cindegol dihareup da imam mah dihareup piraku di tukang waktu sarita jawara dipengker cek jawara goblok ieu jelema nu nyeun masalah jeung aing teh ya yo waktu sarita imam takbiratul ihram Allahu akbar tah imam kakarak Allahu akbar takbiratul ihram eta si jawara ge nuturkeun Allahu akbar ngan maklum ieu si jawara takbiratul ihramna manehanana tarik da makmumah kudu lalaunan imam tarik Allahu akbar harita katingali ku imam kareret ternyata aya musuh lama musuh bebuyutan ceuk eta jawara ngadehem
waktu harita imam ngarencot sieun luar biasa tungtung nama eta imam sieun nepikeun kana rekel kana jandela masjid nu aya dina pangimbaran harita diudak ku jawara eka mana sia lumpat wae diberi sia harita langsung diberi ku jawara kemudian eta imam luncat saenggeus luncat diberi ku jawara eta imam lompatna ka sawah diudak ku jawara ka sawah imam naik karena tanggal kalapa si jawara ge naik karena tanggal kalapa imam labuh gebrus maneh nage si jawara ngiluan labuh pas labuh cek jawara ngomong kieu geblek imam salat teh geuningan kieu patut capek cek imam teh oh aing mah sugan trek dipaehan ku sia lain aing mah rek salat sia teh kabina-bina aing teh hayang insaf aing kieu cara nama aing teh hayang 2 kali ngalaksanakeun salat akibat teu mibanda kana mangrupikeun ilmuna bahkan di antawisna punten dina salat ieu aya mangrupikeun unsur anu kedah ku urang dibaca bahkan lamun ditinggal